Ini apa artinya balung teh? Balung teh sanesna tulangnya. Kunaon kitu? Nyari daik teh tukeran tulangnya abi. Maksudna? Ini bisa ngejelaskan lapit. Ya soal kudu dijelaskeun. Selamat datang di akhir episode. Selamat menyaksikan. Ya, astagfirullahaladzim. Kirain sih ya. Tunggu, aduh. Ngopi atuh. Euy. Oh, kopi nak. Oh, duit nak. Pangmalikeun. Ah, tak usah ari ngap ya. Nya tuh ari alimah teu naon. Ah, ketang ari maksa mah batu ka dia. Tah? Ah, mantap. Udah nama kasih balung. Jangan lebaran ya. Ini siapa aku kasih balung. Nyaho lah. Pan aing sok lajo YouTube. Kela. Arisya saha? Pan aing pemain anyar. Ayo buat ah. Males lah. Kunaon? Panas lah, kayak bae burit. Bisi hujan kayak burit mah. Ayo nabe. Ku aing telepon halanya. Halo? Halo? Aya naon Bunda? Wih heula nyati bade wih. OTW ya. Mah wawat wih heula nya. Rusuh-rusuh teuing diwat. Suruh wih ku Bunda suruh ngabedakeun balong. Hah? Heeh, da teu aya deungeunna jeung emam cenah ke sore. Oke. Dadah. Aduh, kalah resel. Hayang ameng, tapi ngajakan sahanya. Halus teh ya, Wen? Lah, geus atuh tergerek tes wawat. Lah, sabar males teh. Ulah males-males, Bro. Urang sebagai kaum lalaki wajib minta hampura. Buat ju anggeus lah. Atuh, nam lah. Kalau gini tanya, budak bisa nempan sok berkeliaran belah di. Emang nasato. Oh si Aing teu ngomong sih. Tuh, itu nu badak tuh, dari gerak. Tuh. Tuh. Kita yuk. Bro, emang lawing keboh. Bani akrab mah deh. Raon di mana sih kadar diek nahina wing deui? Ulah salah paham, Wat. Wing minta hapura ka maneh, Wat. Kamari wing ngomong kasar ka maneh. Tuh, Wat. Oke. Itu unggul.
Terus kamu maunya gimana sayang? Astagfirullahaladzim. Mang, balik mang, buat mang deh. Ih, dasar gaje. Si kemana dinya? Suga naik jalan-jalan kemana? Karena nama tong kanu jauh. Dia kayak tuh jalan-jalan ayo iya nu deket. Ayo udah tuh. Turun. Ayo tuh dia. Sebenarnya narik naon dia mah dia? Ayo geram dulu. Nana mana nih? Mana ya palartina balung tuh? Balung teh sanes tulangnya. Kunaon kitu? Mana daik tuh ukuran tulangnya abi. Maksudna Mana jadi tulang rusuk abi, terus abi jadi tulang punggung meli. jadi iya sebabna tos lami teu aya kabar teh. Abi ka rumah sakit ge mani teu ngalongok. Bumi bisa ngejelaskan lapit. Geus nu kudu dijelasin. Nu kudu dijelasin. Jadi mana masih ada hubungannya si Fitri? Mel, Ayo naon ya? Jamal yang mau dijawab kalah Rini.